berbicara tentang dikir jeung hadroh. Soal ma hukmu al-ijtimai ala dikri wal hadroti alati yaf'aluha kasilun minan nas. Kumaha hukumna kukumpulan kana dikir jeung hadroh anu sakumaha migawe kana dikir jeung hadroh teh kalolobaan jalma. Jawabanana al-ijtimau ala dalika sunnatun matlubatun wa qurbatun mandubatun. Kukumpulan kana tempat dikir jeung hadroh teh eta sunnat anu dianjurkeun wa qurbatun mandubatun jeung ibadah anu dikudukeun disunatkeun. Kitu soteh sunnat anu dianjurkeun jeung ibadah anu dikudukeun teh ida lam yahtawi ala syai'in minal muharramati nyaeta ketika majelis dikir jeung hadrohna henteu mengandung kana perkara tina anu diharamkeun. Modelkeun kumaha perkara anu diharamkeun teh ka ikhtilati rijali bin nisai al ajnabiyati sapertikeun campur baurna para lalaki jeung awewe anu lain mahromna.